Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat jika nu leuleus gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maraksakeun. Sampurasun. Bismillah, alhamdulillah, la haula wala quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'da. Ku kudrot jeung izin Allah urang sadaya tiasa kumpul ngariung dina ieu haflah. Moga-moga dicatat ku Allah Rabbul Alamin jadi haflah nu barokah. Kuwidi jeung takdir Allah urang gempangan di ieu tempat sing jadi cukang lantaran datang rahmat jeung pitulung mantena. Wirehing urang sadar urang lain sasaha lamun teu ku Allah dijadikeun jadi saha. Para asatidah, qori-qoriah, mubalig-mubaligoh, tokoh agama, alim ulama, ketua MUI, ketua DMI, miwah santri nuku simkuring dipihormat guruwaneun pikeun simkuring. Ais pangampih pupuhu lemur tikawit Bapak Kades, Kadus, RW, RT, BPD, Lebe, Tur, LPMD, nuran cage kana gawe dititah teu hararese sanajan teu kabagi duit PBB. Anu hormateun simkuring. Ibu mewah Bapak sadaya nu lenggah linggih dina ieu patempatan kalayan ngabogaan pamaksudan. Lamun tukang dagang neangan untung, mun tani neangan hasil, tah ari ibu pangaosan neangan naon. Bisi hayang neangan urang. Nu dagang hayang untung, nu tani hayang hasil. Ibu pengajian hayang naon? Cek ibu pangaosan teh hayang menang ilmu. Tah nu jadi pertanyaan, lamun ilmu geus beunang deuk naon? Loba jelema sakola nepi ka luhur, ijazah boga, ilmu luhur, tapi sakapeung ku ilmu ngadon sombong ku ilmuna. Deuk sombong mah teu kudu sakola luhur, jadi jelema belet ge bisa. Sabab hakikatina ilmu mah al ilmu nur, ari ilmu teh cahaya. Lamun ilmu cahaya, urang baroga ilmu berarti kudu bisa ngoncoran hirup sorangan. Tapi naha kanyataan mah baroga ilmu tapi hirup parwek wae. Da kabeh ge arapal ilmu tahajud, da ditempot tina kiceup kieu mah kiceup baru ki hees. Kabeh ge ararapal ilmu infak jeung sedekah tapi geuning pedit mah anger. Kabeh ge nyaraho ilmu jeung dulur kudu akur jeung tatangga tong pasea tapi naha ustad ge pahereng wae. Kabeh ge ararapal ilmu kasalaki teh kudu hormat geuning duit leutik mah jeding. Berarti urang teh lain teu boga ilmu ngan anu hese teh cahaya tina eta ilmu teu saeutik jelema apal Quran tapi akhlak anggang tina Quran, nyaho kana Qur'ana tapi akhlak can ngarujuk kana Qur'ana. Weh. Sehingga nu ngaran ilmu teh eukeur urang-urang mah karek apal can jadi amal. Karek apal ibu kana ilmu teh can jadi amal. Kumahana nagarhana sarua dina ceramah majikan nu heueuh nyaah ka yatim nulung nu butuh nalang nu susah pan kabeh ge jalma ngartieun hade euy ceramahna bener kudu nyaah ka yatim nulung nu butuh nalang nu susah ulah waka bapa nyebut hade eta mah omongan kuring can katempo gawena kuring. Matak dina poe ayeuna tinggal kieu ceuk ades teh leres kitu cep yen urang teh kudu nyaah ka yatim nyaah ka miskin nulung nu butuh nalang nu susah kumaha ceuk ades ayeuna mah kieu we amplop teh ulah ditarima urang bagikeun we ka miskin jeung yatim nu aya di dieu kumaha ceuk kuring tong kitu des. Berarti ilmu heueuh ngan gawe can katempo. Matak hakikat hirup urang mah ieu teh palsu ibu. Dia ge ibu-ibu teh palsu.
garelisa teh pedah dumeh dek pangaosan marani nepi ka sajam make blush on jeung sagala rupa lipstik bareureum di imah mah dasar merengkel. Nu aslina urang teh saha atuh nu ngaran hirup mau ukur disebut batur matak tong legek ku panyebut. Nana gerhana disebut ustad kiai ajengan prep. Disebut ustad kiai ajengan teh dumeh kuring ceramah tuluy ku ibu di lalajoan sembut teh ustad bawa ka hareupeun Allah wallahu a'lam. Iya nana gerhana ukur disebut batur mata kuring teh make baju biasa celana biasa ngomong ge ngomong biasa da kuring mah jalma biasa lain jalma luar biasa mata datang kuring ka dieu tong kepro da kalah asa deuk diadukeun jeung japati biasa we ku sabab sadar ustad kiai ajengan boga tugas anu pasti naon tugasna warasatul anbiya pewaris para nabi. Nabi ngawariskeun tahajud unggal peuting baru sampean ladang tahajud urang ngacung ustad mana nu ngalaman baru sampean ladang tahajud lamun mah di dieu aya ustad ngalaman baru sampean hampura eta mah lain tahajud tapi asam urat kaling sir. Nabi ngawariskan ilmu bageur ya Rasul aya korma dipetik dibikeun ya Rasul aya lauk disayur dibikeun. Nana gerhana pak ngadamel balong hanapeun saung brak sakintal setengah nepi ka detik ayeuna teu hayang melak deui naha tiap semah ka ditu hayang nguseup. Berarti urang teh can pantes disebut ustad kiai ajengan teh lain sakadar ku elmuna tapi urang can pantes ku paripolah jeung akhlakna. Well matak ieu teh paraos sedangkan ngaran ilmu al ilmu nur ilmu teh cahaya saha atuh jalma nu bakal meunang cahaya tina eta ilmu hiji jawabanana qalbun salimun hate nu mawakeun kasalamatan iwal ti hate bersih kakara salamet ku ilmu boga harta hate bersih bakal bageur jelema sangsara alus hate bakal sabar nu paling patur kotor hate bere beunghar bakal sombong sangsara kotor hate panasan batur meuli kongkorong manehna ge sarua nu batur bisa dijual nu manehna henteu naha tina lajada ladang COD nepi ka apal urang mah warnana ge koneng teh koneng pisan nu jam 10 teh geuning paket geuning alus hate jelema beunghar alus hate bakal bageur jelema sangsara alus hate bakal sabar ibadah duanana jelema pinter alus hate bakal tawado jelema pinter goreng hate semakin si eta pinter dengekeun bakal loba jelema jadi hate ku bibirna naha kapinteran dipake alat kasombongan weh mata keukeuh hirup mah gumantung hate sanes gumantung saragam aing mah da keur naon tiung saragam baju saragam lamun hate teu saragam anu mangga tiung ka urang jeung molotot tiung saragam baju saragam keur naon tiung saragam baju saragam lamun hate teu saragam nu kudu disaragakeun hate kakara tiung dalamun pengajian gemontut tina saragam nu beunghar nu kabedag bakal pengajian nu sangsara teu gablek saragam mending aja dog di imah nu kudu ku urang disaragamkeun adalah eusi hate bener mata bab hate mah bab hese dihina batur dilek batur dituding batur dipita batur sabodo berarti si eta keur ngawawuhkeun eusi hate pan ibu teh meureun wawuh jeung si eta wawuh apal geuning satungan ibu ngomongkeun ibu geus ibu tong amek berarti si eta keur ngawawuhkeun si hatena geus we teu kudu riweuh matak nu kudu ku urang didangdanan teh lain beungeut teuing toh hate dararae mah babari atuh hayang bodas tinggal meuli skincare yo kang bari nanya yo tadi ho kang
hayang bodas tinggal meuli skincare banget bodas da punuk merengek nu ngaran hirup teh ieu nangaran hirup manusia teh sing bisa narimakeun kana kodo jeung qadar pangeran da satiap manusia boga takdirna urang teh bagian tina takdir Allah sok lamun ibu geulis nu ibu ayeuna datang kolot kudu anger geulis atuh geuning ieu mah mana geulis teh matak budak ngora rada gumelis mejeuh pantes naha deuk gumelis ge budak ngora aya modal geulis nu paling parah nini gumelis lol budak Karang Taruna grup bina muda barudak ngora lol kuring sarangeo ka ustad keun budak ngora coba nini sarangeo ustad cekek tingali sabab hirup teh ternyata manusia diberi ku Allah umur sangkan mikir yen urang teh saha matak hirup sakadar disebut pakades ku ibu toong jika senang deh si hatena mah juk tanya matak nu ngaran hirup tong lalajo batur deuk lalajo mah awak sorangan tong sok hayang lalajo kagorengan batur lalajoan maka gorengan sorangan jelema nu apal kana kagorengan diri moal hayang nyaho kana kagorengan batur sabalikna jelema teu apal kana kagorengan diri unggal detik unggal menit hayangna teh nyaho kana kagoreng batutan batur kalau prok euy teuing manehna nu keprok mu kituna teh letak kunci hirup adalah hate pejabat alus hate bakal melaan rakyat pejabat goreng hate nepi ka perletalit dioplos ku si blegung eta mah matak hakikat hirup mah beunghar teh geuning lain gedong sigrong mobil mewah sawalega lain gedong sigrong mobil mewah sawalega beunghar acan dan nu disebut beunghar mah kadang-kadang hirup si eta sangsara tapi batur butuh teu boleh bisa katulung tapi gedong sigrong mobil mewah sawalega jabatan boga tapi hak rakyat leutik dicapluk artina si eta sangsara keneh sanajan gedongna sigrong mobilna mewah sawana lega tapi hak rakyat leutik dicapluk sangsara hirup teh geuning gajihna 800 juta tapi masih kaneangan pangabutuh dioplos antara pertalit jeung pertama berarti si eta teh sangsara miskin leuwih ti miskin nepi ka geuleuh matak beunghar alus hate bakal bager sangsara goreng hate bakal sombong coba lamun ku ka alusan hate beunghar alus hate bakal nulung nu butuh nalang nu susah ngajahit anu teu teuleum miraoncor ka nu poek ngahudangkeun anu labuh jaga ditanya ku Allah di mana harta dipake naon datang yatim abdi Gusti saksina yen hartana dimanfaatkeun ku abdi lol si miskin abdi Gusti saksina hartana dibebelakeun ka diri abdi matak anu beunghar bari bager tong keung di akhirat ku malaikat loba saksi bahwa harta urang dimanfaatkeun ku batur sugan we bubar teh dia teh jadi balager jelema teh bawa kareke ngalengkah cek salah kieu teh mah wayahna yen mah zakat teh 37 urang infak ke 5.000 gade-gade teuing pangajian di dieu mah ungeuk sararea ngan palebah dibawa kana praktek mah dihoak salaki Mantap urang mah jujur ilmu teh karekna bibir sabab patokan nu ngaran ilmu mah tilu Pak hiji kolbi dua kauli tilu fi'li kolbi eusi hate kauli ucapan fi'li pagawean lamun ibu hayang lalajo jelema nu boga ilmu geura toong eusi hatena geura toong omonganana geura toong pagaweanana lamun omongan alus pagawean goreng ilmu naon nu ngajarkeun sarupa kitu weh Allah sadio atuh da mata hakikat hirup mah ilmu teh ternyata gumantung euleuh alusna hate yuk dangun ngaran ilmu teh pigaweun pan ibu ge bisa nyebutkeun subhanallah alhamdulillah Allahu akbar la ilaha illallah nu jadi pertanyaan eta mah bacaan mana gawena
Cek ibu teh subhanallah, lamun bener subhanallah boga arti maha suci Gusti Allah. Lamun maha suci Gusti Allah berarti boga pigawean. Naon gawena? Bersihan eusi hate, batur nyen gedong milu atoh, batur meuli mobil milu tumpak, batur meuli sawah milu tanur, batur hebat dina usaha milu muji, bahkan milu ungah ka imahna ngadoakeun. Tah eta alus hate. Kan tibalik subhanallah nepi ka lekoh, batur nyen gedong nyeri hulu, batur meuli sawah ratug angen, batur meuli mobil jantung, batur meuli motor nyeri genggerong, atau batur meuli sagala-gala paeh di rumah sakit. Berarti subhanallah dina bibir can parat nepi kana pagawean. Jadi nu hese teh lain ngapalkeun tapi ngamal. Leres ieu teh. Ibu ge sarua nyebut alhamdulillah, sadaya puji kagungan Allah, pret. Ari ongkoh alhamdulillah sadaya puji lillahi kagungan Allah. Nah hambat hirup asa kapuji wae. Tapi kodok tahajud OTW tahajud. Lamun barang bere kudu we dipotro asupkeun kana Facebook alhamdulillah bareng teu sentulan. Lamun bener alhamdulillah geus teu hayang disanjung, geus teu hayang dipuji, geus teu hayang dipuja. Aku alhamdulillah puji mah kabeh nu Allah, urang mah eueuh pujieun. Nya naon pujian ibu? Baheula geulis, pan ayeuna mah eueuh. Naon pujian urang teu boga. Matak alhamdulillah sadaya puji lillahi kagungan Allah. Lamun sadaya puji kagungan Allah berarti puji teh kabeh ge nu Allah. Urang mah ibadah teh ulah coba-coba hayang disanjung, hayang dipuji batur. Cukup ibadah mah antara urang jeung Allah, teu butuh dipuji ku batur. Da ieu waktu aduh tarawih karek 3 poe ge. Alhamdulillah tarawih ketiga lancar. Kaopat kalima awas statusna si horeng eureun tarawehanana. Aya nu silih tunjuk maneh sia cenah kamari. Aya cek nu ditunjuk jempe. Aib eta mah Bu, aib eta mah. Tuh, komo Rabbul Alamin. Rob teh nu ngajaga, nu ngariksa, nu ngajadikeun eta teh Rob. Ibu diciptakan ku Allah, dijaga ku Gusti Allah, dijadikan ku Allah, dipariksa ku Gusti Allah. Nah, unda urang mah jelema mah pira kadar atuh, pira kadar ku Allah, geus we sagala rupana ya kudu kumaha ceuk Allah. Teu kudu riweuh. Halis geus alus, antap. Ieu mah da teu narima kero. Ganti ku patlot. Balik ti dieu pasea jeung salaki, naha leungit hiji. Aduh, ampun. Teuing kakesangan, teuing kaseblok gitu. Teuing lain cek urang eta mah cek oco. Sing narima diajar we hirup manarimakeun, dibere ku salaki duit leutik tarimakeun. Ulah ieu mah nepi ka Ramadan can datang saminggu memeh Ramadan baeud pangheulana. Da eta ka salaki teh pan ai puasa can dipikiran, ai baju geus dipikiran. Bapana saminggu deui di puasa teh. Wayahna balanya teh ayeuna engke menyalapar nya macet hese ngabaso. Ayeuna ceuk salaki teh engke we atuh mah dah cusungik maneh. Nah, ari urang terlalu mikiran duniawi. Padahal Rob Allah nu ngatur, Allah nu ngajaga, Allah nu ngariksa. Manusia mah tinggal narimakeun, matak setiap jelema nu mampu narimakeun moal panas ku milik batur. Batur beunghar, bae da batur. Batur alus, bae da batur. Batur meuli mobil, bae da batur. Atuh urang senal capit teh. Da keur naon hukum dunya mah sabenerna aya tungtungna, beunghar aya eureuna, bahagia aya sedihna, geulis ge aya kolotna. Leres Bu? Matak hakikat hirup nu kudu ku urang diteangan, mana keur bekeleun jaga di dunya. Yeuh alam dunya pada boga, manfaatkeun tuh si miskin, tuh si yatim, ngarah langgeng kanikmatanana nepi ka akhirat. Hakikat hirup tah. Mata Rabbul Alamin teh pigawe. Komo jelema beunghar hayang BLT mah geus eueuh alhamdulillah teh.
alah loba tuh anyang teu nyaho ngan urang mah da nyarita teh jang jipelenung pan ibu boga sawah, boga imah, boga motor, alhamdulillah. Acan can jadi alhamdulillah. Eta mah wajar. Jelema boga sawah, boga imah nyebutkeun alhamdulillah wajar. Tah anu alus mah alhamdulillah teh dibawa kana gawe. Gedong boga, sawah boga, mobil boga, kurumuy RT. Ieu cenah BLT. Moal RT. Pangmikeunkeun ka rakyat leutik, pangmikeunkeun ka si miskin, pangmikeunkeun ka si yatim. Mama moal narima, geus boga, juk we bikeun. Tah eta alhamdulillah teh. Tempo kades di jero atoh ngadenge ceramah kitu keur kades mah nah pan teu saeutik datang BLT kades jangan rakyat ayeuna kades gelo kades teu balik nah cing teh bunyarekan kades batur menang BLT ayeuna henteu matang ke mah geus moal dicoblos deui beunghar teh buktikeun atuh ulah ai ka Allah menta hayang beunghar ari hareupeun manusia hayang miskin tong sok kitu matak lamun aya nu kitu di dieu iraha deuk tobat wah geuna keprok ongkoh bener ibu lamun nanya we kana awak gedong boga sawah boga dahar teu susah budak sakola artina kategori aya menang BLT sing gablek ka era lamun narima da urang mah pamere nya eta teh ujian keur kana kailasan hate urang rumasa beunghar lain kudu dilegleg diteleg bikeun ka rakyat anu bener-bener mika butuh urang mah geus teu butuh duit 600 bikeun we ka jalma anu masih kene butuh ku duit eta tah beunghar sajati teh alhamdulillah Allah jadi ngadenge ceramah kieu Ibu Surak teh kunaon oh, ku atoh. Nah, mah jeung atoh. Oh, keuna. Keuna. Nyebut Allahu Akbar, Allah nu Maha Agung, kasombongan tong dikukut. Da kumaha urang mah ari Allah disebut Allah nu Maha Agung, ai sombong dipiara, kasombongan Allah direbut ku urang. Allah mah deuk sombong wajar da sidik Allah, coba manusia deuk naon lebih ka sombong. Buk hidung jadi bodas, lempang gagah jadi lemah, ngomong capetang jadi balelol, alah sombong keneh. Papan orang mah buk hidung jadi bodas, lempang gagah jadi lemah, ngomong capetang jadi balelol, orok huntuan seripan lucu. Coba nini biak huntu seripan muringkak. Abah baheula keur ngora ngadar sukro, dorok-dok mata kresep nu ngadenge keur ngora, geus kolot ngadar sukro da ngadun mengbal di jero. Sakabeung mah huntu kateleg sukro keluar. Mata hirup teh geuning aya tungtungna matak beuki namahan umur kudu namahan kadewasaan ulah jadi tua-tua keladi makin tua makin ngajadi matak hakikat ilmu teh eta budak nu keur ngoronang ilmu matak ibu kudu suntangan ka budak nah budak eta nu keur ngoronang boga dosa naon da teu boga dosanya coba ieu matak hakikat mah ilmu teh teangan tina segala sumber da alam teh keur ngaharewos pare ngaharewos kumaha cek pare tempo kuring leuwih bener leuwih tungkul tah eta teh nyindiran keur jelema nu boga ilmu ngarti hadis apal Quran buktikeun ku akhlak ulah jucung jigah pare hapa nu beak ku piit naon yang curug di kieu kitu naon teh maksudna well gitu oh sip oh nah datang urang mah sip teh kieu di ditu mah kieu teh dikawinkeun tuh pare ngaharewos kawa urang kudu era urang ku pare beuki bener beuki tungkul nah ari manusia boga naon ai urang tapi sombong ti bareta lalajoan deui ku ibu teh sok toong hileut teh eta teh ilmu hileut cicing 30 poe manasan dirina nolol jangjang robah jadi kukupu tah ieu pangajian anggap urang teh keur jadi hileut bubar ti dieu teh kudu jadi kukupu jelema ngewa kana hileut tapi resep kana kukupu matak wayahna bubar ti dieu bisi ibu gurger jeung salaki wayahna bubar ti langsung tangkeup ayah
cek salaki teh kunaon balik pengajian jadi lebah, oh kukupu. Apaan hileud metamorfosis berubah jadi kukupu, ulah jadi orai hirup mah. Orai cicing 30 poe ngejepat ganti kulit pan ngaran mah anger orai. Oh pengajian urang teh karek bisa ganti tiung, ganti baju, can ganti jeung hate-hateana. Aduh, lain genah ya pengajian ngararaku rumaos. Karek ganti tiung, karek ganti baju, can ganti jeung hate-hate. Matak nu teu akur jeung dulur anger, nu pasea jeung tatangga anger, sirik pidik anger, panasan anger, kadul anger, tudang tuding anger, sudon anger. Pengajian ge anger, pengajian nu mana nu keur dibelaan sabenerna. Weh. Teuing atuh da ceramah abdi mah rek aya nu ngulem heug teu ge bae. Udah kieu bahasana payu syukur henteu sapodo teuing. Nah udah hirup mah kuring mah geus lahaula rek viral pek henteu kajeun kitu we sok pakades pan kitu hirupna teh jadi kades heug henteu bae kitu. Da hakikat kades jeung teu jadi kades teh sabenerna mah sabenerna ya kamari teh pakades teh nyalon aya opatan misalna nu jadi hiji nu eleh tilu, di akhirat mah nu bisa jadi nu meunang nu tilu nu eleh anu jadi. Teuing ti mana elmuna teu nyaho urang kita. Anu nyalon kades teh opat nu meunang hiji nu eleh tilu. Cek ibu saha nu eleh nu tiluan, saha nu meunang nu hiji. Lain bu, hukum akhirat mah anu meunang bisa eleh, anu eleh bisa meunang. Ayeuna ibu nagih janji ka saha, ka nu meunang ka nu eleh. Cobaan tagih janji ka nu eleh, des basa dirinya kampanye boga janji ti anu nepi kajet, kumaha cek kades pankeok geus. Coba kanu jadi des apan bahasa dirinya dek jadi kades dek kampanye boga janji dek meri itu dek meri ieu tah lamun ngabuktikeun janjina menang dunya menang akhirat. Oh perfect. Lamun mampu Pak Kades ngabuktikeun janjina menang dunya menang akhirat, ngan lamun teu mampu ngabuktikeun janjina menang di dunya eleh di akhirat. Nah di dia pisan kurang ge mata wilujeng kanu eleh teh justru kudu ngawilujengkeun. Wilujeng kitu maneh eleh kan insyaallah ngadek teh. Da kanu meunang mah kuduna ge innalillahi euy maneh meunang kitu atuh. Sabab urang mah ngomongna lain dunya tapi ngomongna akhirat, lain ngalusan cangkang tapi alusan mah eusi hate. Tiung alus cantang tu gambaran hate alus, baju alus cantang tu gambaran hate nu alus. Well rambut gondrong bukan pembohong lebih halus daripada make dasi, make jas tapi aspal diharakan. Kunaon dari ibu yang orang masih nyeklan peso deh tadi si pareng tepe pesoan mata hakikat hirup teh geuning lain dunya ternyata akhirat. Ya tukang son diajar ibu ti tukang son ulah noong kana jadi tukang sona demi Allah dina acara ieu nu pang capek-capena tukang son mangul ieu maruk teu berat menelkeun mixer ngacerit saeutik mustami komplain kuat eueuh kabalegaan son teh dicarekan. Kuring datang dihormat, dijamu ongko, datang kalur panggung, ceramah sajam, endingna engke akhir bakal nyeri tukang son, nupang capena anjeuna, nupang gede bayaran ustadna. Ai hirup teh kudu adil, nupang capena pang gedena, anu kuring mah pan teu capek, pang leutikna, kumaha cek da kaem, heueuh deuk entong. Gerak toong tukang son amek teu kasih kuring, henteu enjoy. Sanajan duitna leutik ustad gede teu panas dalamun panas ge bakal dipareumah ngan lamun tukang son panas ka kuring heueuh bener euy eta omonganna ai manehna pirasa jam gede ai urang kita tadi kuat ripuh bari leutik tah eta teh panas ngaran panas babari sok atuh urang tuker
tukang soundpack ceramah abdi dek menerken mixer dua nanage bakal hancur sound system ngebleduk di cowok abdi nu ceramah butut bari ngadeg-deg mustami balik kades komplain mata hirup nges narimakeun karena bagian masing beres hirup lamun kitu dah lain mah kudu panas kudu batur nanaonan sabdi komo la ilaha illallah mah pigaweun la ilaha illallah teu aya di pangeran angin Allah teu aya sifat nu alus iwal sifat Allah teu aya kahayang nu hade iwal kahayang Allah teu aya keputusan terbaik iwal keputusan Allah ibu boga kabogoh bareto nya kasep bari beunghar ternyata ai jadi jeung nu petot balikeun kana kalimah la ilaha illallah teu aya keputusan terbaik iwal keputusan Allah bobogohan jeung nu kasep bari beunghar ai jadi jeung nu petot sabab ibu teu apal jeung teu sadar kasep beunghar aya peluang pikeun salingkuh ibu nyeri hate kadang-kadang diduakeun ditilukeun lantaran si eta nya kasep nya beunghar coba boga salaki petot deuk balik heug teu kajeun jeung da si eta mah moal hayangan beger sabab sadar petot inilah la ilaha illallah nana gerhana jadi penceramah Jawa Barat kamurilingan lain bangga lain atau ujian hirup nah teu era lamun alus omongan goreng kalakuan sing gablek ka era nana nyarekan sorangan bener sing boga ka era ceramah kugulingan sa Jawa Barat alus omongan tapi goreng kalakuan sing geblek ka era nana lain era ku batur kudu era ku omongan sorangan sabenerna musuh nu paling nyata lain batur lain dulur lain tatangga lain baraya geura bongkar musuh nu paling nyata tah awak sorangan matak samemeh ngabaeudan batur baeud heula jeung awak sorangan kali-kali mah ibu teh ngobrol jeung diri sorangan geura sok tuh nyebutna teh nu gelo aing mah kali-kali mah ibu teh ngobrol jeung awak sorangan ayeuna ibu disanjung batur bener teteh ayeuna ibu dihargaan batur bener teteh ayeuna ibu dihormat batur bener teteh sabenerna sok urang aku batur ngahargaan urang lain ibu nu berharga tapi batur teu nyaho kagoreng patutan ibu bapak dihargaan batur lain bapak nu berharga tapi batur teu nyahoeun kagorengan bapak coba lamun ku Allah dibongkar kagorengan urang prek jelema mata ulah sok teuing dihormat batur sok hormat lah ngewa ulah sok teuing ya bener bu geus rag-rag mah ulah dumeh maneh keur di luhur kudu ngarti kanu dihanap ulah dumeh maneh keur cicing jadi pejabat sing nyaraah atuh ka rakyat ulah rakyat jadi talenan wungkul paribasa demi rakyat sidik rakyat mah ayeuna ngap-ngapan maranehanana mah ngarareunah gering saeutik batuk saeutik ka Singapura rakyat mah ka rumah sakit ge nyieun BPJS hese ditampa ateuing da udah ngomong we bulan 8 pokona mah dek nah moal mungkin jadi pejabat tanpa ayana rakyat mata keur nu jara di pejabat lain kudu dihormat ku rakyat tapi pejabat nu kudu ngahargaan rakyat maneh moal mungkin jadi pejabat tanpa dicoblos rakyat nana gerhana ge sarua moal mungkin bisa ceramah lamun eueuh nu ngulem nu ngulem aya jamaah eueuh mata kuring entong so ieu jadi ustad luhur panggung nyarekan batur da ibu leungit mah bapak leungit nu coblak sorangan di dieu kumaha cek ibu balik-balik nu gelo ternyata pahukum orang Sunda di dieu manusia butuh silih ajenan silih hargaan mengkeng pakades karek sakali kudu boga cita-cita hayang 2 kali da ayeuna mah 8 tahun kali 2 16 tahun mudah-mudahan Pak Kades ku kuring didoakeun tong mikiran ngan sakali angguran mesin 2 kali macan Asia teh 35 tahun Presiden Soeharto ayeuna dek jadi macan kumaha waktu ukur 5 tahun pan kamari ge oke gas leungit gas
Nges sok kemana karep wae teh. Mantap aya nama. Oh bae da geus aya deui gas lagi atuh. Ngan rakyat nyalindiran. Oke gas, leungit gas, hese gas. Bae da geus aya deui jadi geus teu kudu leungit-leungitan. Geus we urang oke gas deui aya. Ya, hirup. Moal mungkin jadi jelema di luhur tanpa dihanap. Moal mungkin jadi jelema kasep tanpa aya nu goreng. Moal mungkin jadi jelema beunghar tanpa aya hirup si miskin. Matak lalajoan hirup si miskin. Jasana gede. Aya nu maot pangeuleun nyokot pacul nyeun kuburan si miskin. Aya nu maot pangeuleun nyokot pasaran si miskin. Tahlil 100 poe si miskin. Nguburkeun si miskin. Sagala rupa hampir si miskin. Ibu matak nu baleunghar teh kudu nyaah ka si miskin. Matak lamun di dieu aya jelema beunghar mung akur jeung nu miskin komo bari sombong urang cirian bebengok si eta maot ceuk nu miskin mangga ngadamel kuburan sorangan. Manusia butuh ku batur matak ulah coba-coba goreng ka batur. Manusia mah butuh ku batur na kuring butuh ku ibu jelas da ibu eueuh menyerek coblok jeung tembok. Kuring butuh ku budak karang taruna jelas kalau menurut budak karang taruna cantang tunggulem mata kurang teh mutualisme silih pika butuh pakades butuh ku rakyat ge butuh ku pakades mata pakades geus jadi pek geranyaah jeung babarengan jeung rakyat ngabangun desa ieu ngarah maju sararea ngan ke rakyat ge deui mun aya kagorengan sautak seutik desa ieu tong sok main viralkeun dina status Facebook urang teh urang Cimaung pan jadi maca tah nu kitu teh obok ai cicing di dieu dia dipoyoknya dia lebok tah ieu mah kades beunah lebok otak hirup magagah we kudu bisa silih jaganya. Ibarat ibu boga pamajikan, ibarat ibu boga salaki jeung pamajikan. Ai sare jeung urang, ai dahar jeung urang, ai kagorengan nepi ka dunya. Salaki sare jepret foto molor wae. Sedih tuh teh. Ada rungeuk boa. Ada rungeuk. Meureun. Ih salikoy salaki mere duit leutik buat sengor mahi kana naeun si kieu ya ibu kudu sadar kana bab tauhid lamun ibu rezeki ti Allah 50.000 sapoe awak jagjag awak sehat moal gering hese kena batuk-batuk acan rezeki milik 50.000 kateureuy katuang 50 tah nu paling paur mah jelema masyarakat milikna sapoe 50 ari menta hayang 100 dibere 100 ngan rezekina 50 nu kudu kadahar nu 50 kadahar ngan lain rezekina jadi bibit rurujit penyakit rumah sakit mana nu bakal diungahan lantaran awak aya rezeki anu teu dipikarido matak deuk neangan mah nu ridona nanagerahana ceramah pan sok aya nu nanya kedah sabaraha nya ngulem ustadana apan ibu nu ngulem ibu nu rek mere nya kumaha ibu tong nanya urang setiap anu ku ibu dibikeun itu adalah karidoan ibu kateureuy katuang ku kuring hampura moal boga panyakit kumaha lamun kuring sarakah teu bisa bu sakade kitu mah kedah sabadag kieu ibu ecrok ieu ngahutang sagarupa melaan demi hayang mayar kuring ceuk ibu mah boga leutik ternyata kuring mentana gede katadunan ngan hampura Allah bakal nyeun balitungan awak kuring bakal ruksak ku panyakit lantaran aya harta ibu nu teu ridho ibu mikeun ka awak kuring weh ada kurang merek dibereheun henteu abdi mah rek dibereheun henteu bae teu diberekeun bae demi Allah Pak ya maka demi Allah ya demi Allah anu rek diberepe henteu bae ngan ieu teh pan cenah bejana geus udunan keur mere nya ai geus udunan bikeun we atuh mah nyarek ditahan teuing nya koprok nya seuri nya nyuntrungkeun batur itu nah
Nah milik jeung rezeki mah kitu bisi urang 50.000 sapoe hayang 60 jadi ngan menang maksa ka batur matak teangan ibu nalika enung jeung bapak maot anak pasea jeung anak merebutkeun warisan nah hirupna teu teu walagri atuh naha aya kolot teu ridho keur naon harta dipaseakeun bari maot ditinggalkeun. Wah ieu mah ku geunah ceramah teh loba nu benerkeun bener pisan. Ya atuh ibu nu ngomongna. Keur naon harta dipaseakeun bari harta ditinggalkeun. Ibarat neng bobogohan diputuskeun nama kajeng kudu jebleh. Keur bobogohan putus, yes, alhamdulillah. Katimbang geus rumah tangga pegat, mirangna bebeakan kehormatan geus beak. Aja sebatas bobogohan putus, soal biasa. Teu kudu riweuh. Ieu mah jebleh putus teh. Kalau tingkat dewa. Halus baru aja 200 kaki. Lalebay. Allah mah ya bisa wae rek mere nu leuwih alus. Matak lamun aya budak ABG bobogohan tuluy putus, alhamdulillah ya Allah, janji anjeun mungkin anjeun rek masihan nu leuwih pantes tibatan eta. Tingalikeun sabulan deui. Eueuh ka bogoh neng nu datang nana gerhana. Matak hirupa KBG terbaik asli sangsara terbaik palemamana terbaikna di akhirat beres ku salat ge moal ditanya harta dipake naon di mana naha teu gablek malaikat nanya di mana harta dipake naon tinggal cawer teu boga ku salat bisa ka surga saha jelema nu sangsara asup kana dalil nabi hadis nabi pangloba-lobana di akhirat ternyata nu ka surga adalah anu mariskin naha bebas tina hisaban urusan dunia. Otak beunghar tong hayang ngadamun dibere tarima paham tuh bu bahasa gitu beunghar tong hayang ngan lamun dibere tarima dalam jelema hayang nalika teh dibere stres matak beunghar mah tong hayang ngan lamun dibere tampak nana gerhana viral mo ngan lamun dibere tarima kumaha teu lamun geus teu viral bodo teuy maruk neunah kitu jadi jelema viral pret beger ge hese ngebonceng awewe bujur jelema oh ustaduna TikTok ngebonceng awewe na kudu doma ieu mah ngebonceng doma anger kene bujur ya jelema teh teu normal kasep-kasep ngebonceng doma bonceng deui ini teu ecrog nana gerhana mah budak ngora ngebonceng nini bonceng deui budak leutik gelo nana gerhana mah manya boger jeung budak leutik jelema viral mah Pak disorot jelema teu hayang nah atuh geuning tengah jalan keun hirup kitu teu nolak teu hayang teu mung sifat manusia ulah hayang ulah mung kabehanana kahayang Allah kunaon Allah temikeun bisa jadi Allah uninga karena perkara nu bakal kajadian well tetap dibere geulis gumelis pancila ka gelisna dibere goreng patut teu bisa gumelis nah sadar diri goreng alus eta sebenarnya bener tuh jelema kasep kumasep pan sombong ku kasepna jelema goreng osok kumasep tara nah teu kasep-kasep aja jadi hirup teh kudu wawuh kana la ilaha illallah pigawe daya di pangeran aing Allah daya sifat nu hade iwal sifat Allah daya kahayang nu hade iwal kahayang Allah daya keputusan terbaik iwal keputusan Gusti nya sifat nu hade sifat Allah. Mana sifat Allah? Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Malik, Ya Kudus, Ya Salam, Ya Mu'min, Ya Muhaimin, Ya Aziz, Ya Jabbar, Ya Mutakabir, Ya Khaliq, Ya Bari, Ya Musawwir, Ya Ghaffar, Ya Qahar, Ya Wahhab, Ya Rojak, Ya Fatah, Ya Alim. Allah nu hayang nyeunung. Ayeuna sifat Allah Ya Rahman, Ya Rahim, Maha Welas, Maha Asih. Bejadna ibu, teu balegna ibu. Gorengna kuring, teu ceregna kuring. Allah mah munia. Nungguan tobat manusia itulah Rahman Rahimna Allah. Ya Bu. Allah nutupan aib manusia, nah ari manusia ngebongkar aib manusia, ari si eta makhluk di mana nya euy? Allah nutupan aib ibu, tapi naha manusia ngebongkar aib ibu. Aneh kuring. Matak nu disebut manusia teh saha atuh? Dan nu disebut
disebut manusia mah lamun sifatna sifat Allah, kahayangna dumasar kahayang Allah, keputusan lagi nyerenkeun ka Gusti Allah. Nah eta manusia disebut hamba Allah. Ari urang mengaku hamba Allah, kanyataan mah hamba hawa nafsu. Ibu punten bisa aya randang orang-orang tong nyalahkeun Allah, salahkeun goreng adat sorangan. Awas lamun teu satuju. Ieu mah bae we da takdir Allah. Takdir Allah bisa dirubah ku doa batur, salaki ngadoakeun alus moal mungkin takdir terjadi. Jadi takdir bisa dirubah ku doa. Da ieu mah atuh lain. Jadi lamun aya randang orang-orang budak jadi korban, lain keputusan Allah. Naon eta goreng adat, Ibu? Lamun pasea ka salaki si Bagong. Saha lalaki nu daek disebut Bagong? Kumaha ceuk salaki, naon maneh Bagong? Berarti aing sabebeting hees jeung bikangna. Dar bagi pasea kumacak anak mama Bagong bapak Bagong ari abi anak begujang runtag rumah tangga. Lain keputusan Allah nafsu. Mun bener urang hamba Allah berarti kudu cocok jeung sifat Allah. Ibu amek kasalaki wirid atuh, amek kasalaki wirid subhanallah alhamdulillah Allahu akbar la ilaha illallah Allahu akbar. Amek keneh yasin pasea sajam setengah teh 2 juz apal pan salaki nyamperkeun bari maca ayat kursi da dianggap kasurupan gebrok duit 3 juta jawab ke ibu sadaqallahul adzim. Pasea moal rana teu tulus budak teu korban. Itulah lamun manusia geus boga sifatna Allah. Kados ngan Allah boga sifat maha, urang mah teu boga sifat maha, da urang mah hamba. Jadi nu boga maha mah Allah. Lamun Allah maha Rahman Rahim, maha welas maha asih, maka manusia kudu boga sifat welasan, asihan, dedehan. Bae boga ya teh pengajian itu kudu boga sifat welas, nyaah ka urang. Nah, khawatir bulan puasa kudu cocorobokan kitu, moal teu dahaga. Cek ibu teh tinggal ngacung, "Ustaz, atosan we." Tah eta ibu teh nyaah ka urang teh. Lamun cek ibu teh tuluy kana nepi ka magrib, tah eta teh nyiksa teh ngaranna teh. Keur ibu ngeunah tinggal ge berakatak. Keur urang mah jeung beteung kukurubukan. Jeung ti koro geus garing. Eta haban we bibir teh dilamotan da sidik garing atuh Pak. Pan lamun salian ti bulan Ramadan soloyong nempo ustad kitu cai teh. Pan aing mah bingung nyuguhan. Ada bulan Ramadan nya aduh ampun. Nyaahan, asihan, dede. Malahan masa hebat-hebatna ibu. Kadang-kadang nu ngaran ibadah teh lain alat. Cici. Sabab Allah teh boga janji gempa bakal terjadi, puting beliung bakal di mana-mana, gunung bakal bitu, langit siap bencar, laut siap bahe. Ternyata poe ayeuna musibah di mana-mana. Lain mungkin bencana alam terjadi, tapi aya penyebab terjadina eta bencana alam. Oke, urang buka. Ulah kasalinira. Gunung bitu, laut bahe, langit bejad, angin puting beliung di mana-mana. Datang Ramadan aya musibah di mana-mana. Kade penyebabna bisa aya penyebab di urang, di keluarga urang, di sahabat. Hiji, Allah bakal ngajadikeun gunung bitu, laut bahe, puting beliung di mana-mana peringatan ke manusia. Lamun mah antero manusia di alam dunia. Hiji, lamun anak geus wani hohoak ka inung bapana. 2, lamun pamajikan geus wani hohoak ka salakina. Tenang kaum Adam, kaum bapak-bapak bakal jadi pemenang. Lamun pamajikan wani hohoak ka salakina. Katilu, lamun murid wani hohoak ka guruna. Mangga eta terjadi henteu? Geus terjadi ayeuna teh. Anak hohoak ka inung bapana, pamajikan hohoak ka salakina. Murid hohoak kanu jadi guruna. Itulah penyebab bencana terjadi. Ibu ngandung 8 bulan
Sabulan ngaherang, 2 bulan gumidang, 3 bulan gumulung, 4 bulan mangrupa, 5 bulan usik, 6 bulan malik, 7 bulan maju kolot, 8 bulan ngora deui, 8 bulan sang kocak sang gudubrag. Ibu mah lain nempo ceramah tapi nempo bibir urang. Nepi ka aya nu ngomongkeun eta ku bawelna cerita budak. Sabulan ngaherang, 2 bulan gumidang, 3 bulan gumulung, 4 bulan mangrupa, 5 bulan usik, 6 bulan malik, 7 bulan maju kolot, 8 bulan ngora deui, 8 bulan sang kocek sang gudubrag. Ripuh ibu ngandung teh ripuh, nang kubar sok sieun bitu nya ngigir sok sieun bahe, nang karak sidikan eungap. Karasa patuangan, pembukaan hiji, pembukaan 2, pembukaan 3, ngenyud karena sirah, nyeri karena jantung, nyawa ditanunkeun ka pangeran, nu penting anak salamet. Ieu paingan kaum ibu-ibu disebut pahlawan, hareupeun Allah di ummaha inung kakara nu jadi bapak, matak sahebat-hebatna bapak polisi ku pamajikan mah keung. Bapak polisi di jalan, prit, ditilang, mana surat-surat, urang sieun ku polisi, tenang, polisi ge aya kasieun, kusaha ku pamajikan. Nana gerhana, ceramahna, kieu, anger abdi ge aya kasieun, kusaha ku pamajikan, geuning eta eueuh kasieun, da can boga. Allah ngahargaan ngangkat derajat ke ibu, inung, nyawa ditanonkeun. Ripuh ngandung teh patuangan sakieu hadena pelenung 8 bulan pan geus robah patuangan ibu teh ayeuna mah baheula mah keur parawan mata ti gulusur kutu ti jali kesimut ti soledat cak-cak mangga cobian cak-cak tewak teuneunna beuteung ibu ngajedog we cak-cak teh naha da geus beberhilan saha nu ngaruksak patuangan ibu anak nyaho pembukaan hiji, pembukaan 2, karasa patuangan di bumi, canak ka dokter nyen solusi, teu kaluar wae, geus pecah ketuban, teu bijil wae, perjuangan indung, dokter nyokot gunting pak, dikeret, krek, tinggal ku bapak-bapak, nalika kuring nyebutkeun krek, ibu muringkak bulu punuk, geura lalajoan bapak-bapak ku harare hirup, nalika krek, iya weh. Naha sabab bahasa kuring teu asup kana hate sedangkan bahasa keur ibu-ibu bahasa kuring asup kana hate nyebutkeun krek langsung ibu juga ngenyud saeutik geus terus majarkeun nya lalapan ka anak borosot budak kadunya asupkeun leungeun dokter ka jero bali dikaluarkeun disterilkeun dibersihkeun geus teh kitu nya digunting nya dikaput deui digunting melaan anak kunaon dikaput jadi aya 2 makhluk nu dibelaan ku ibu digunting melaan anak ternyata dikaput melaan bapana matak paham pura moal aya nu leuwih lalakon perjuangan malika ka anak iwati indung kakara bapak matak salat hade puasa bener ngaji alus kakolot goreng patut can dianggap ngaji can dianggap puasa can dianggap salat sabab jimatna sawarga aya di dunya saha eta ridallahu fi ridho walidain wasuhtullahi fi suhtil walidain ridho Allah gumantung ridho inu bapa murka Allah gumantung murkana inu bapa salat ditolak zakat ditolak saum ditolak sapanjang aya anak nu nganyerikeun kana hate kolot inu bapana mangga emutan baheula ibu keur leutik minta duit ka kolot teu mere kunaon ku teu boga ayeuna ibu geus kolot boga duit hayang mere duit ka kolot ibu ceurik naha kolotna geus eueuh ruku padung rak kulemah katurban tanah beureum ngoceak maratan jagat kajerit maratan langit ukur tutunggul anu ngejentul di luhur kubur maka urang bakal sadar urang teu bisa ulang tarima kana jadi kolot paingan salat hampa maca Quran hampa tahajud hampa ibadah hampa bisa jadi encan nyambung antara urang jeung hate nu ngaran kolot bener gedong sigrong mobil mewah sawah lega tong bangga lamun kolot can kajamin tuangna lamun kolot can kajamin bajuna matak ayeuna teh nu dipika eling teh lain tiung ibu lain baju ibu tapi sok badami jeung salaki pak poe ayeuna bulan ayeuna tahun ayeuna kumaha lamun ngabajuan inung jeung bapak urang duaan keun we urang mah henteu sing sadar baheula kolot tara meuli baju melaan ibu cing atuh anu ibu teu meuli baju melaan kolot inung hiji budak 7 nu 7 kapiara tapi budak 7 hayang miara inung hiji can aya carita jeung sejarah
Mata dunya hayang aman, ibadah hayang husu, hiji HDK kolak. Nah harada bararaud kieu. Jika nu rumasa kitu tah. Tah nu kadua leuwih rumasakeun. Pamajikan hohoak ka salaki. Tenang Pak, tenang. Da alus nama pamajikan ka salaki teh ladang ibadah teh jadi tawado. Balik salaki ti panyabaan, papageun lawang panto, rengkuh ka salaki ti bapa geuning sumping. Gek diuk salakina Bang Barung cokot cai anu tiiskeun bae teu make gula, bikeun ka salaki suruput diinum. Ternyata sanajan teu make gula tapi katempo amis, nu amis lain gulana, nu amis teh budi pamajikan ka salakina. Beres kitu tungtun bawa ka cai cenah mani. Ngeus mani bawa ku ibu sarung, koko jeung kopeah, cicing tong ka seuseulian. Sarung, koko jeung kopeah, beres kitu bapak beli acan tepan, kebutkeun sajadahna, dekul salaki salat, beres salat, lihat ibu ka hareup, deuk naon nyuuh nalahunan salaki, hapunten bapana capelung seri putun geuning bapak melan sisi abdi, puputon kemang kedaton buah kolbu jeung cuman jiwa hormateun abdi dameun abdi. Hapunten jisim abdi lobat sulangung baung kanu jadi bapak. Tah eta awewe nu hade teh nu kitu. Red gitu atau disebut inung bapak udah urang teh boga dosa kalau bakal salaki sarua lawan oh gitu urang ge ode ka salaki gigituan ngan urang ge ode ka salaki gigituan ngan salakina nu kumaha heula atuh geus segera baralik ora ya menjadi urang nu kapojokeun kan cek ibu teh urang ge gigituan ka salaki ngan sabalikna salaki kudu kumaha ka awak urang. Lalaki nu alus hayang geulis pamajikan dandanan, hayang nurut contohan, hayang jongjon rasikoan. Ieu mah liptik geus dicokelan ku bilik. Lamudir tungtungna. Wadak geus dekok tengahna. Beas eueuh. Duit teu boga mejeh ibu baeud oge wajar ibu baeud ka salaki sabab nuntut salaki da teu wajar teu boga duit tapi ibu baeud ka tetangga matak bapa bersyukur lamun pamajikan baeud ka lalaki ka salaki bersyukur cirina bapa dianggap coba lamun bapa teu mere duit aya di baeudan tetangga si eta mah teu normal hirupna teh dua tah pamajikan hohoak ka salaki tilu murid hohoak mangga terjemahkeun kayaknya murid-murid ayeuna geus jigah kumaha ka guru mata kuring mah sepakat lamun ibu-ibu mah santrenkeun budak sepakat nah sepakat di pesantren aya adab di pesantren aya etika di pesantren aya akhlak di pesantren aya kudu kumaha sahanapeun kasuluhureun lamun ibu ayeuna nyakolakeun budak ka forum-forum umum lain nyarek lain ulah tapi ibu kudu ekstra merhatikeun akhlak jeung adabna lera kan bayar tong nu jauh-jauh atuh pesantren mah dari dieu loba ka balata ulah aya kanu jauh di Jugjug aya nu anggang di Teang aya pesantren di Ciwidey bangkrut naha eueuh muridan pan ngerakeun teh mata geus we deuk ngagedekeun mah Ciwidey abaya da beda pirang Ciwidey asli bu batak di dia aya santri-santri tuluykeun ku bejang ngaji peberiheun emak balelol atuh maneh mah sing hade sing pase sabab lamun nu katilu geus terjadi murid goreng ka guru Bandungan poe ayeuna dunya geus ampir runtuh musibah terjadi di mana-mana bahkan ancaman Allah salat ditolak zakat ditolak saum ditolak lamun anak goreng ka indung bapana pamajikan goreng patut ka salakina dulur teu akur jeung dulurna ladang Ramadan kunaon saja itu kunaon mak bener ya fokus mupingkeun sapanjang pamajikan goreng patut ka salakina teu keprok anak goreng patut ka indung bapana teu keprok ngan pelebah dulur goreng jeung dulurna tah kadenge kurangi kadenge
Teuing aya masalah naon si ibu eta teh. Mata ladang ibadah teh bijilkeun tilu. Anak sing alus ka indung bapa, pamajikan sing alus ka salaki, murid sing alus ka guru, dulur sing alus jeung lamun bener ibadah, lamun bener salat, lamun bener puasa, eta barokah ladang puasa teh. Aban puasa geus sababaraha taun ajeng dulur anger teu akur, sataun sakali silih hampura isukna peletuk ngomongkeun deui asa riweuh sia eta mah. Buktikeun puasa teh nahan lapar jeung dahaga. Kadua kudu bisa peduli kanu lapar jeung dahaga. Buktikeun ladang lahan lapar jeung dahaga teh tahan sagala-gala. Hayang ngomongkeun batur, tahan ngarah teu pi omongeun. Hayang ngadeng gosip, tahan ngarah teu pi omongeun. Hayang ngalengka salah, tahan ngarah pi omongeun. Hirup miskin, tahan hayang beunghar. Lain ieu mah utlak eklok, unyam inyem. Akhirna teh pan riweuh. Bang Emok rabeng MBK datang jangar tiap Salasa. Api-api kasalaki nyebutna arisan, manya aya arisan dipimpin kuduaan. Kaluhur bodas kahana pideung mawa kantong motorna Beat asup kana ganggang tuluy ningina make jeung aya laporan perjanjian. Aku bersumpah dan berjanji lamun tina limaan hiji teu kabayar nopat kudu tanggung renteng mayar nu hiji ngalieur-lieur hirup. Nah teh surak rumah saha kade bisi lain milik urang, bisi lain rezeki urang. Puasa, salat, zakat ditolak teu ditarima dina awak urang aya rezeki nu teu munasabah. Paur ya kumaha tuh ibu boga dosa ka salaki kamari-kamari anyaran puasa mah cicing carape jeung hoream mani deui. Kumaha eta nebusna tebus ku ibu iraha balik ke dia pak gitu namanya ngupingkeun anak gerhana menepi kabahas kabeh eta ku si pebengok si eta palebah dora ka emak ge kabahas dora ka nu mana palebah bapa nu ya geuning emak jeung ngahoak cicing hoream mani jeung masak jeung naon bapa teh nyeri hate nyeri tah kieu weh engke tos taraweh. Insya Allah nges ladang barokah puasa, barokah puasa, barokah sholat, barokah ngaji, barokah pengajian, barokah segala-gala. Buktikan ku tilu. Anak alus ka indung bapak, pamajikan alus ka salaki, dulur alus jeung dulur, murid barokah tah hirup mah teu kudu lieur-lieur teuing neangan barokah mah teangan dina opat perkara. Ya Bu. Balikan deui anak alus ka kolot, pamajikan alus ka dulur alus jeung nyeeh nu kaopat murid alus ka tinggal ngabuktikeun ibu teh dasar kedeng deui ge tereh adan komosim kuring mah teh desa jam setengah natega abdi buka kudu jam 7 hoream teuing sakitu nu kapihatur. Mudah-mudahan Bapak Kades, Bapak BPD, Bapak RW, Bapak RT sing sarehat sadayana atuh warga masyarakat sing arageng milik sadayana urang moga-moga disalametkeun ku Allah lahir jeung batin dunia miwah akhirat. Sakitu nu kapihatur bobo sapanon sareng sapakan mugi agung cukup lumur jembar siampurana paralun anu kasuhun wening galih di pamrih hampura anu kateda billahi fisabilil haq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.